Sampurasun kasadayana, ka para murid SMA IT Al-Arabi. Yuh, link contoh soal latihan PAS Bahasa Sunda jeung konci jawabanana nu tahun kamari, mangga ayeuna tos tiasa ngadownload jalaran pelaksanaan ujian Bahasa Sunda teh nyaeta poe Salasa tanggal 12 minggu hareup. Hidep ayeuna paluruh deui bentuk soal-soalna tos sesuai jeung kisi-kisina. Atuh sakitu wae ti Bapak, mangga ngarapalkeun, dibaca deui materi-materi nu tos diajarkeun di kelas. Hatur nuhun.